Urang kawitan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah dinten ayeuna tiasa tepang deui sareng pangajaran basa Sunda. Satu acana Bapak bade ngabsen heula anu teu hadir. Saha? Raihan kunaon? Sakit. Tah. Teu damang. KM sa KM? Dafa. Mangadap satu acan urang ngawitan diajar, urang ngadoa heula sasarengan. Nya. Sakantenan urang doakeun oge Raihan anu nuju teu damang di bumina mugia sehat deui. Mugia tiasa diajar sasarengan sareng urang sadaya deui di dieu nya. Mangga Dafa dipimpin kanggo ngadoa. Satu acan urang ngawitan mata pelajaran bahasa Sunda ieu urang ngadoa ka Allah semoga Mugia pelajaran ieu tiasa lancar. diamanahkeun urang sadayana. Sambil kitu Ngadoa. ayeuna urang ngadoa di jero hate masing-masing. Ngadoa di jero hate Di kawitan. Mulai. Hatur nuhun Dafa kanggo dipimpin tos ngadoa. Ieu teh kanggo kompetensi dasarna ieu teh di dieu di 4.7 nya di dieu kanggo kadena teh nyaeta mengkreasikan aksara Sunda sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Jadi aksara Sunda teh kurang dikreasikeun ya bade kumaha bentukna. Teras aya indikator pencapaian kompetensina mangga tiasa dibaca taeta nu kahiji modifikasi tulisan, teras menyajikan kaligrafina engke bakal presentasi. Teras menanggapi kelemahan sareng keunggulan kaligrafi aksara Sunda di antar kelompoknya tunggal kelompok. Teras kanggo tujuan pembelajaranna nu kahiji teh ngamodifikasi aksara Sunda jadi kaligrafi, teras nyajikeun kaligrafi jeung saterasna menanggapi antar kelompok. Ieu kanggo kadena. Lajeng satu acan lebet kana kaligrafi aksara Sunda. Di dieu teh aya contoh aksara Sunda dina kahirupan sapopoe. Di dieu sok mendakan aksara Sunda? Di mana? Di buku. Di gang ayanya. Nah, di pelang jalan biasana. Tah ieu contona ieu. Ieu mah contona di Jalan Braga aya tulisan aksara Sundaan. Aya nu pernah ke Braga? Di mana Braga teh? Di Bandung. Pernah? Nya di Jawa Barat, bener. Contohna aksara Sunda teh pami aya nama di anggona teh dina pelang jalan tuh ayanya. Terus aya oge dina kaos gaduh, kaos aksara Sunda? Meser atuh meser. Aya nya kaos aksara Sunda di tulisan tia. Tiasa oge aksara Sunda teh tah ieu contohna misalkan dina HP. Dina chat. Nah, aya nama ayanya dina aplikasi keyboard aksara Sunda dina HP tiasa di-download. Tah ieu contoh kaligrafi aksara Arab, ieu mah Arab heula. Nah, ieu contoh kaligrafi aksara Arab. Terus ieu contoh kaligrafi aksara Jawa leres tah ieu contona. Jadi kaligrafi teh henteu saukur aksara Arabnya nu tiasa dijanten kaligrafi teh. Kaligrafi teh jadi eta teh kan hartina teh tulisan anu dibentuk di endah-endahnya tulisanna teh. Jadi nembe urang tos ninggal contoh kaligrafi aksara Sundanya, contohnya tos ninggal atos. Jadi aksara Sunda teh bisa dijantankeun salah sahiji sumber inspirasi pikeun urang nyieun karya seni. Karya seni anu di dieu nu bade dicandak teh nyaeta karya seni kaligrafi nya. Kaligrafi teh kalebet karya seni jadi di endah-endah tulisanna teh aksara Sundana teh. Siap? Tah, kanggo ayeuna mah urang per kelompok mangga kelompok hiji ngariung atasnya pembagian kelompok nu mingon kamari atas. Di dieu kanggo dinten ayeuna mah mangga dipilarian heula bade kalimah naon anu bade dianggo dijantenkeun kaligrafi aksara Sunda. Siap? Kalimah aksara Sundana bade paribasa mangga tiasa, bade babasan mangga tiasa, atanapi bade kalimahna teh silokaning hirup atau kata-kata mutiara. Mangga eta mah teu sawios. Tatras saatos eta, saatos kapendak kalimahna terus diserat di dia kalimahna. Nya.
Diserat, terus diserat aksara Sundana sapertos kumaha. Dugi kadinya paham? Sip. Terus ke saatos eta ku Bapak dipasihan waktos kanggo diskusi seberapa menitnya? 15 menit lah. Cekapnya? Dipasihan waktos 15 menit. Terus ke saatosna unggal kelompok presentasi ka payun. Presentasina engke ngadugikeun kelompok kalimah naon anu bade dicandakna. Terus nahan nyanda kalimah eta. Terus arti kalimah eta teh naon? Siap? Terus engke diserat oge aksara Sundana di payunnya. Jadi aya nu nulis, aya nu nyarita, aya oge nu nepikeun ngeunaan kaligrafina. Siap? Mangga kanggo kelompok hiji 2 3 4 sareng 5 dugi 5 nya. Genap. Hiji dugi genap mangga ngariung sareng kelompokna sewang-sewangan. Mangga sok dikawitan. Sok teu naon bangkuna di ngariungkeun. Alasanna? Alasanna tuh ieu. Karena abang teh bangga apa jadi orang Sumedang. Bisa. Sabab urang teh orang Sumedang. Asli. Terus naon deui atuh tambihan? Cinta bahasa Sunda. Alasanna kurang sadaya sama jadi ulah pribumi teh maksana teh kitu kadinya 2 menit deui urang presentasi siap-siap mangga ditataharkeun. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun sim kuring sapara kaca di kelompok hiji bade ngapresentasikeun ngeunaan kalimah anu rek dijieun kaligrafi sarta alasan abdi milih kalimah ieu kanggo dijantenkeun kaligrafi. Sabda acana tepangkeun wasta abdi Firdari Valina, Abdi Indah Yuliani, abdi Dipa Amalia, Abdi Alif Yasika, Abdi Adelia. Wasta abi azkar pada kala perdana. Nu kahiji kalimah anu bade dijantenkeun kaligrafi nyaeta jati ulah kasilih kujunti. Harti tinu kalimah eta nyaeta budaya urang ulah eleh ku budaya deungeun. Makna ti kalimah eta nyaeta nyaeta urang kudu ngalestarikeun budaya urang sorangan sedangkan teu eleh ku budaya deungeun. Sabab dina zaman kiwari ku kamajuan budaya, teknologi jeung gaya hirup geus ngajadikeun atawa mangaruhan adat istiadat jeung kailarahan urang Sunda hampir tumpur ilang tanpa harana. Atas didugikeun ku kelompok artina teh naon tadi teh? Budaya urang ulah eleh budaya deungeun. Gitunya. Jadi contohnya misalkan jati ulah kasilih kujunti teh urang kan ayeuna aya di Jawa Baratnya. Di lingkup Jawa Barat, di Jawa Barat teh gaduh budayana nyalira nya leres. Di Sunda misalkan bahasa Sunda. Tadina maksud ieu teh jadi misalkan urang ulah kapangaruhan teuing ku budaya deungeun eta nabi budaya luar contohna ku budaya Korea misalkan. Budaya Jepang. Jadi sanajan urang resep kana budayana tapi urang ge kedah tiasa nyaring. Urang kedah tiasa milah-milah budaya anu tiasa dilarapkeun teh nu mana misalkan. Anu teu kedah dianggo anu mana misalkan bentennya. Jadi urang kedah tiasa milah-milih. Saya kanggo kalimahna. Sada acana anu bade ditaraskeun heula ka kelompok hiji. Mangga nami sareng kelas. Nami unggul nami kan kelas 10. Mangga Siti. Cindy, aduh punten. Sok Cindy. Junti teh jika kan jati teh jika anu baik ulah kaelehkeun kuno goreng ai. Jadi iya. Kirang sare. Tapi biasa oge dihartikeun budaya deungeun budaya luar dari luar di luar. Aya nu bade nambihan? Budaya sanes.
budaya dengan teh maksudnya budaya asing, budaya luar. Atas? Mangga sok atuh tiasa ditutup. Sakinten di kelompok hiji. Punten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Di ujung sonten kanggo rerencangan sadaya. Sim kuring sapara kaca dina waktos ieu bade ngadugikeun presentasi perkawis kaligrafi basa Sunda. Tepangkeun nami abdi Ginasti Lestari ti absen 15. Tepangkeun nami abdi Desa Lestari ti absen 9. Tepangkeun nami abdi Patipal Romanayati ti absen nomor 12. Tepangkeun nami abdi Isminur Aulia ti absen 18. Tepangkeun nami abdi Tri Oktaviani ti absen 33. Tepangkeun nami abdi Asti ti absen nomor 5. Kalimatna nyaeta kacai jadi saleuwi kadarat jadi saleuwi. Kalimatna nu bade diangkat teh tadi cenah kacai jadi Saleuwi kadarat jadi saleuwi. Anu artina hirup bebarengan sauyuna. artina hirup Babarengan sabarengan. Alasana urang sadayana milih kalimah ieu nyaeta sabab simpuring sapara kanca hoyong 15 jantan kulawarga nu harmonis jeung saueunan teras hirup bebarengan bari silih asih jeung silih tulung jeung tara pasea. amin aya nu bade ditaroskeun heula ka kelompok 5 kanggo milih kalimah ieu tos aya sketsana Atos Kak. Nah, mangga tiasa ditinggal ya kanggo sketsa nu bade didamel ku kelompok 5. Kacai. Cacai jadi saleuwi, kadarat jadi saleuwi. Oh, aya parahu gitu. Tadi teh parawi caina Pak. Oh, makanan teh siap. Kantun ge paling diwarnaan beurnya. Sip. Alhamdulillah kanggo sadaya kelompok tos tiasa midang ka hareup, tos tiasa presentasinya ti kelompok hiji dugi ka genep. Kalimah anu dipilihna alhamdulillah sarae kalimahna kantun engke praktek didamel kaligrafina nya. Insyaallah ieu project teh ieu project ngadamel kaligrafi teh jadwalna 7 dinten alias saminggon siap? Siap. Bisa beresnya? Siap. Kanggo pangajaran dinten ayeuna teh tos diajar naon wae? Dan pemuda-pemuda teh tong hilap tong emut ka budaya Sunda. Nya tong. Kedah emut sanes tong emut. Namina teh sa Azmi nya. Azmi. Sip. Azmi tadi tos ngadugikeun makna kalimahna nya, maknana teh tadi tong hilap kana budaya tadi teh anu nganggo kalimah jati ulah kasilih ku juntinya. Ti kelompok hiji sip, Azmi tiasa. Jadi dina dinten ayeuna teh urang teh tos diajar tadi ngarencanakeun kanggo project ngadamel kaligrafi. Kanggo kalimah teh nya nu ngadamel kalimah. Mugia engke kanggo ngadamel projectna tiasa lancar. Anu 7 dinten engke pami ayana naon, pami aya masalah tiasa ngahubungi ka bapaknya. Sip. Mangga satu acan ditutup urang tutup pula ku doa. KM tadi teh. Dapat mangga tiasa ditutup. Urang ngadoa sasarangan. Mari pembelajaran bahasa Sunda urang ngadoa sing naon anu tos di pelajaran tinu pelajaran bahasa Sunda teh bisa diamanahkeun ku urang sadaya di kehidupan sehari-hari. Amin. Mugi kitu urang ngadoa di jero hate ngadoa mulai. Mangga hatur nuhun kana parhatosana sakitu heula kanggo dinten ayeuna engke minggon payun urang presentasi kaligrafi karyana nya. Hatur nuhun kana parhatosana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.